Keur kabeneran ulin katen Mamah Mitoha ningali Mamah Mitoha keur nyieun gorengan daun ieu teh teuing daun naon cenah baraya. Mamah Mitoha teh ieu teh keur nyieun gorengan bayem. Keur ngaripiu ieu teh cara nyieun gorengan bayem. Ieu bayem kos sagede kieu cenah ieu hampir sagede katel. Kieu we boga minantu teh kalahkah ngajedik cenah matak naonnya bantuan Mitoha teh cenah Mitoha gurang goreng teh kalah cicing we culak cileuk. Alhamdulillahnya oge anakna mah cenah muruku sunu da Mamah Mitoha mah baik sekali cenah ieu teh ka minantu yang rada pikasebeleun ini. Dan pada akhirnya Mamah Mitoha nyerah cenah nyieun gorengan bayem mah cenah lila mending nyieun gorengan tarigu we hungkul. Kusabab eueuh topingna ieu teh tariguna we hungkul cenah bae tariguna oge disangguan mamantap. Urang asaan dulu ieu teh gorengan jeunan Mamah Mitoha ieu teh kot ka crispy kieu kot ka badag cik cobaan enak pisan ieu teh tuh cenah ieu Mamah mertua tah keur duduk digigireun. Alhamdulillah dipaparin Mamah Mitoha bukan berarti abi teh muji teh cenahnya kusabab dibere gorengan bayem tapi emang bener Mamah Mitoha aku mah da baik banget ieu mah.